jadi hampang. Kusyukurnya gitu deui, nu hese jadi gampang. Sing percaya lu, ulah sok luh lah, siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan, harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu lur, pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mika pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Nah itu loh, syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasyukur. Dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasyukur. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi, di mana jeung reka mana
cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Dimana ayana senang, dimana ayana tingtring, dikotek tak di teangan, lain deui, lain deui. Lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan. Angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang. Angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang. Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui sabar we.
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asa rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya gitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat Lur, Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asa rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah hari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya. Dua belah dua.
bangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman karena golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah. Assalamualaikum, merdeka merdeka sekali merdeka tetap merdeka ibu-ibu bapak-bapak saudara. Kasung pingin abdi kasih sama di depan partai abdi jenengan partai mudi ibu-ibu bapak-bapak. Ingat tai mudi pemilu lain pemilihan om Bucidreg om Budayut tukang minum kesang batu. Gede sungut bau itu. Hati-hati milih presiden, salah milih urang ditindih. Hati-hati milih
Bagong pemilu kudu jadi pesta urang keur ngomean nasib urang salah nyolok mah hancur urang. Dan jika tidak bisa, sing maklumnya datai moning namina ge. Ngariung deui man. Ngariung. Alhamdulillah. Iya kieu euy. Bayon. Mang Ijo, Mang Yanto, Mang Yayat, Mang Omen. Dewek terlahir teh di Bandung asli euy. Kami abi oge. Tahun genep puluhan eta Bandung baheula deuh lamun jam 2 sore teh geus aya kabut. Tiis nyecep nya. Ayeuna mah jam 2 sore teh geus aya sengseong. Tah eta bedana Bandung baheula jeung ayeuna. Aya Abah lahir di mana Abah? Di Bandung. Gitu. Apal pisan Abah mah sajarah Bandung. Cik ayeuna cek. Ieu cek sobat-sobat dulur-dulur kabeh kumaha kaayaan Bandung ayeuna teh? Sarua atuh kitu mah. Aceh di mana-mana. Siang di mana-mana. Kieu meureunnya. Kieu meureun ye. Bandung baheula di lingkung gunung. Bandung ayeuna heurin ku tangtung. Benernya heurin. Ulah wadah teh aja. Hareudang. Ih, moal aya 2. Bandung baheula Paris Van Java. Bandung ayeuna borok jeung kusta. Ayeuna mah tinggal di geranya mengkoal ka belah ditu jalan nu belah dieu legok. Mengkoal deui ka belah dieu jalan nu belah ditu gorowong. Siga nu budug we kumaha budug kitu tah nya. Komo lamun hujan mah bisa melak lauk tadi jalan. Lamun bari lempang teh kebul mulek atuh mulek kebul teh nepi ka mata gegetret kana awak teh bah. Teuing. Nya kitu meureunnya siga jelema naon tadi? Kusta budug kitu tah. Ya teuing deudeut teuing Bandung aduh teuing kumaha. Naon teh Mang Yaya? Bandung gering nang tunggalang layung. Bandung panas tiris humarurung. Kudu kacang di ubaran tah Bandung teh Bah. Salimutan di salimutan. Di ubaran teh ku balarea euy.
Urang teu bisa ngandalkeun ka pamarentah daerah hungkul dengan sakitu geningnya. Rakyat ge kudu miluan ngomean duanana sarua. Tapi lamun warga kota geus rek miluan oge pemerintah daerah tong cicing wae atuh da moal aya tungtungna nya. Kudu inget kana sejarah ya baheulanya. Sajarahna Bandung 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 baheula lautan api. Bandung 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 ayeuna naon cik? Lautan runtah. Alah. Di mana-mana na melung. Nah eta teh eueuh dana kebersihan. Pungutan tiap bayar listrik. Nah eueuh petugas-petugas kebersihan. Nah geus eueuh tempat pamicenan runtah. Nah ari pagawe aya keneh, iuran aya keneh, pamicenan runtah aya keneh, kunaon atuh bala keneh wae. Ulah suudon maka jeung teu puguh duit napan maneh ge melu ngahakan lain. Sigana mah kudu kieu bahnya nya, sigana mah kudu kieu ya Mang Omen ya. Wali kota jeung warga kota niatna kudu sarua gawe rampak babarengan. Hayang bebenah ngomean. Sabab lamun sorangan-sorangan siga ayeuna warga ka mana wali kota pamarentah kota ka mana? Moal aya tungtung. Pahare teh. Sabab ari ceuk pamanggih kuring mah nu bodonya dulu sumbang mah jelema bodoh. Nya nya pintar mah di luhur. Heuh manta kamari hayang seuri mah nya dulu sumbang jelema bodoh titah jadi caleg. Atuh nu bodoh jadi caleg mah meureun negara awut-awutan. Nya. Tah ieu mah ceuk dulu sumbang nu bodoh lain ayeuna ulah dibahas. Pan ayeuna mah loba caleg teh jelema belet. Bakatku ka belet dijadikeun we caleg. Heuh boro-boro jadi legislatif nu puguh mah ngadon jadi calon kalegleg deui wae. Ditaripu merenya. Kitu tah. Calon leugit gawe. Ya, kieu ya, cekuringnya ieu nya, cekuring ieu nya. Lamun pamarentah kota ngajalankeun pangwangunan ulah ngaruksak lingkungan. Sabab pamarentah kota teh naon wae bentukna kudu karasa manfaatna kudu jadi warga kota. Eta kudu jadi warga kota. Tuh tinggal-tinggali geura model anu ditongoh teh naon? Entah babakan Siliwangi mun urang mah antepkeun Sina Lestari tong diganggu-ganggunya. Babakan Siliwangi antepkeun Sina Lestari ulah nyieun gara-gara cegir we eta gedung sabuga sasana budaya Ganesha. Jadi we nu lain rek nurutan milu ngawangun di dinya beak keur keur Bandung teh perlu hutan kota anu rea supaya sejuk sesa seeutik-seeutik na ge geus diacak-acak deui wae untung teu jadi bah teu jadi padahal cenah mah cenah untung teu jadi mudah-mudahan we teu jadinya contoh deui naon tah angguran Tegalega. Angguran mah jieun taman kota piara ku sarerea heuh pikeun kabanggaan warga. Cocok eta tah. Jadi aya oksigen Bandung. Aya naon? Aya oksigen. Ari nu ngota Di pelakan teteh. Kaki 5. Di pelakan kunaon? Kaki 5. Eta Tegalega teh aya melakna mah melak tangkal tapi nu kaluar baju. Aneh mata ge euy. Matak sigana ieu urang kieu geura ieu urang naon ngahaturkeun urang teh nya kitu nya. Kahatur pawali kota teh. Wali kota. Ka Bapak wali kota kitu. Ohon ka pamimpin abdi sarerea Bapak wali kota. Wali kota. Mugi Bapak ulah gampil ungeuk mangga. Ulah gampil ungeuk mangga. Kana naon kausulan pengusaha anu ngadon ngaruksak kota. Kitu tah. Makan gitunya. Nya. Sok Bandungan geura ku Mang Yanto ayeuna nya Bandungan geura ieu. Jalan macet di mana digencet ku moal jeung plaza. Nawae tu pengusaha mah di mana-mana Bapak Wali Kota ngan ukur laba jeung laba.
Ari harayang menang proyek teh gancang nyara rumbang Persib Garalde. Nya loba nu kitu. Nu tadina teu wawuh ge jeung Bapak Wali Kota. Ayeuna mah ngawawuh-wawuh maneh darareukeut. Cek Bapak Wali Kota teh mah teuing atuh nya Kang Dul ayeuna teh meuni banyak wajah baru. Alah eta nu kasaha teh nya. Disebut SKSD ya. Oh, jeung kieu deui. Wali Kota ulah ukur jadi tukang tunjak-tunjuk. Nya, sabab pedagang kaki lima jeung tukang beca mah lamun diseureud ngadon ngamuk. Lain nurut ngadon ngamuk. Lain nurut ngadon ngamuk. Nah, gitu Pak Wali. Galak di tantara. Oh, eta mah. Sabab kieu ye nyaho teu sababna. Sabab warga kota lain gajah sirkus anu dititah diuk gek. Titah joget ge. Gitu pan. Sabab warga kota lain tentara, Mang Yayat, Mang Yanto, Mang Omen, Mang Ijul, Mang Gandi. Lain tentara anu dititah baris baris lain. Wali kota jeung wargana kudu bisa jadi sobat mindeng panggih, mindeng ngobrol, kudu kumaha hadena. Dekat dengan layar. Nya, piraku ari nyobat mah teu bisa silih bantuan heuh. Sangkan kota jadi bersih, sangkan kota jadi endah. Gitu. Bargaining. Bargaining. Gitu. Kumaha naon bargaining? Kumaha we carana mah cenah eueuh dana. Disebut eueuh dana piraku. Cek urang mah mending keneh pake ngomean jalan nu bener, duit teh nya pake ngurus sebentar bener daripada teu pararuguh duit jurig ting kuriling jadi dana kapling. Asa teu percaya pake eueuh. Kira eta teh nyebutna kapling atawa kafling. Kafling. Cek urang mah kapling sabab eta dana kapling teh ternyata singkatan tinu duit ditangkap kuno teu areli. Ya mudah-mudahan we kapayun matunya sagala rupidana nu aya di pemerintah kota teh dimanfaatkeun keur pangwangunan kota. Di samping eta urang teh kudu nemongkeun budaya urang oge di dieu nya kitu jambanya. Jadi di batas kota teh tah pelang nu gede teh lain welcome in Bandung. Hadena mah make wilujeng sumping di Bandung. Dina dalam kurung selamat datang jeung welcome kitunya gitu. Tah eta panginten usulan utami mah supados urang teh di daerah teh boga ciri kitu tanya kitunya. Hapunten pisan samudaya kalepatan bilih seueur kalimat-kalimat anu naon istilahna mah? Ya, kalimat-kalimat nyugak. Palalaur aya bahasa Sunda masuk kitu nya bilih aya kalimat-kalimat anu ponok nyogok panjang nyugak kitu nya kitu ngaraheutan. Ponok jadi orok, panjang jadi budak. Atos kawitan jorang, atos alim tos kawitan pulkar, alim tos kawitan pulkar, Abang kurang boga. Selebritis Bandung, tante-tante muda-muda, cantik-cantik, necis-necis, ngeriung di juru kafe, arisan sebulan gope, anak salaki di imah teka urus cuek aja. Selebritis Bandung, ramping-ramping, menor-menor, modis-modis, konon kaya, baris sibuk nyoko HP, SMS-an jadi gawe, ngondang balansa level, lanjut tak karaoke. Iuran papatungan di karaoke suka bunga, malah jodoh ger jelema lagi panari boge. Iuran papatungan di karaoke suka bunga, malah jodoh ger jelema boge. Selebritis Bandung korek api kacamata jam tangan sapa